Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngajamin rezeki urang, rezeki makhlukna, tapi tengah jamin ibadahna. Sekali deui rezeki mah tos dijamin, ari ibadah mah teu dijamin. Hartosna ulah sampai urang kada demes neangan rezeki nepi ka ninggalkeun ibadah. Da rezeki mah geus dijamin. Ari ibadah anu can dijamin ku Allah, urang kaluli-luli gitulah maksudna. Jadi dia becarioskeun jalan-jalan rezeki tos ditangtoskeun. Ya konsep Al-Qur'an ayat 8 pantau rezeki atau jalan rezeki diantawisna hiji jaminan ti Allah. Maka tingali ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulun fi kitabin mubin. Henteu aya hiji oge geremetan makhluk anu melata di luhur bumi kecuali Allah geus ngajamin rezekina. Allah uninga di mana cicingna, uninga di mana nyimpenna, kabeh geus tercatat dina kitab anu nyata. Di Lauh Mahfuzna tos aya. Mun sekolah teh mah geus dimangkokan rezeki masing-masing gitu lah rezeki mah. Ulah kada mesti nepi ka ninggalkeun ibadah gara-gara neangan rezeki. Nomor kedua, rezeki teh ku sabab daek kasab, daek usaha. Ku daek ayeuna macul meunang rezeki, daek karamet meunang rezeki, init kaleuweung ngalasuluh meunang rezeki, asal ngesang pasti meunang rezeki, asal gawe meunang rezeki. Allah ngajamin ku kasabna, ku usahana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Sarasanyana manusia menang naon rezeki teh anu hasil diusahakeun ku manehna. Mun sekolah teh mah ai daek mah ngesangna meunang rezeki, ari indit mah usaha meunang rezeki, da cicing we di mah rezeki hese datangna, berarti rezeki kudu dijemput lebadinya mah. Kudu indit urang. Lawan kedua tah. Lawan katilu rezeki teh lewat syukuran. Lewat syukuran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'adzana rabbukum lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasadid. Emut dawu Allah tatkala Allah ngumumkeun lamun anjeun daek syukuran kanimat-nimati kaula, Allah janji ya lazidanakum, yakin bakal kaula nambahan deui kana jigaran anjeun. Urang meunang rezeki heug daek syukuranana ditambahan deui ku Allah tah. Pan rezeki anu pertama misalkan meunang capek, meunang ngesang, jadi itu pertama. Usah urang daek syukuranana ku Allah tambahan deui bisa berlipat ganda ti rezeki awal. Anu pertama kudu ngesang heula, nu kadua mah cukup ku syukuran. Tak bentuk syukurannya kumaha macam-macam. Aya syukuran lewat rezeki mah bisa ku sedekah, bisa ku infak, bisa ku hadiah. Da boga rezeki ye, kain saanu sisikeun 2,5%, asupkeun kotak amal masjid. Pasikeun ka fakir miskin. Minimal bisa ketemu urang ayeuna ngaliwat di jalan, aya nu tukang parkir, misalkan tukang parkir galibna mah tukang parkir 2.000, bere kurang 5.000, bios mang tong diangsulan. Etang-etang sedekah nu 3.000na bentuk syukuran keneh tau ge. Begitu ge gitu. Ya. Ayeuna anu nyair di jalan atuh wajib bere. Nyair di jalan, urang mere ngalungkeun urang teh niat syukuran di dinya. Rezeki bakal ditambahan ta ku Allah nya. Sementawis tilu heula jalan rezeki. Nomor kahiji naon? Rezeki nu geus jamin ku Allah. Tiap makhluk geus dijamin rezekina.
Nomor kedua rezeki anu hadir lewat kasab tapi usaha. Nomor katilu rezeki teh anu hadir lewat syukuran. Nya budak syukuran dijamin rezekina. Samantawis tilulah insyaallah enjing upaya urang panjang iswa syariat urang lajengkeun deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.